Riweuh mudahan aya nu kabongkaran imah. Mudahan pas salakina teh jadi biasa sekali jadi satpam. Datang ka imah mudahan nempo sagala eueuh, TV eueuh, mudahan sagala eueuh. Paneangan pamajikanana. Pamajikanna teh oh cenah Kang, cenah puting teh cenah aya urang teh dirampok. Bahkan urang teh diperkosa. Diperkosa. Salakina teh langsung nanya, "Ari barangna gedean saha?" "Gedean itu Kang saeutik." "Ari panjangna?" "Panjangan itu di cenah saeutik." "Ari goyangna cenah alus mana?" "Alus itu saeutik." Bingung meureun salakina teh urang teu kabagian alusna. "Ari buluna loba saha?" "Ah lamun buluna mah bener loba Akang." "Oh aing teh asiraja bulu." Aduh. Eta geblek. Aduh banding ku hayang meureun hayang halus meureun di harapan pamajikan. Goyang eleh, panjang eleh, gede eleh baru bulu, bulu. Bari nebak dada teh aing teh asiraja bulu. Aduh ampun. Atuh bari ngopi aduh ya jadi kumaha. Kopinya ti ismanten ya. Isupan hui kari sapotong deui geura Beak lah pindah untuk ya. Cuman boleh segitu mah. ka isuk jauh keneh ieu teh kumaha. Aya carita yo. Aya anak raja disaembarakeun. Cenah ceu kerajaan Maksudna sayembara ti tamayan. Hah? Ti tamayan. Lain. Maksudna anak rajana we lalaki. Awewe. Oh. Awewe. Caritana jawara dalalaptar aya 10 urang. Saha nu bisa ngalawan buaya cenah gitu. Ngelekeun buaya Bakal dikawinkeun ka anak raja. Ngerti ari kitu. Ti tamayan. Itu daftar aya 10 urang caritana kur. Sok dewek heula ti heula. Dijongklokeun cenah ka kulah teh pan kulah teh geus aya buaya 10. Dijongklokeun, dicapluk, paeh. Jongklokeun, dicapluk, paeh. Tika kasalapan meureun. Tika 10 beak. Caritana aya aki-aki aya ngeunempo. Nah. Hayo ku penonton teh dijongklokeun ka kulah cenah. Si aki-aki teh. Pan teh didaang da buaya geus kadang jawara tah hiji ewang. Aki-aki jadi juara. Pan hanyat kaluhur si aki-aki teh tah rek dikawinkeun ku raja teh. Mung dewek kah cenah da pamajikan boga di imah ge. Hayang naon atuh ceuk raja teh hayang harta kekayaan. Mung aing mah cenah cek poe teh. Hayang naon atuh aki pang neangankeun ngajongklokeun aing. Cek siapa teh. Aing teh geuna dialungkeun ka kula. Tak kitu eta carita lalakon si aki.